Ngaran kuring Bagas. Kuring rek nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring basa kuring jadi tukang jual beli mobil jeung motor urut. Tapi mobil jeung motor urut ge lain saukur mobil jeung motor anu geus teu kapake atawa geus kolot. Tapi mobil jeung motor anu urut kacilakaan ge ku kuring dibeli. Alasanana pedah we aya urut kacilakaan mah hargana sok leuwih murah ti harga biasana. Eta mobil jeung motor anu geus ku kuring dibeli teh tuluy ku kuring dipermaksa eutik ngarah leuwih alus jeung hargana oge jadi leuwih mahal. Kuring daek meuli motor atawa mobil urut kacilakaan eta asalkeun eta mobil teh kacilakaanan teu meunang aya korban jiwa atawa aya korban anu nepikeun ka maot. Pamikir kuring ngarah teu nguciwakeun nu rek meuli. Aya hiji mangsa di mana babaturan kuring anu ngaranna Tedi anu sarua jeung kuring tukang jual beli motor jeung mobil. Nyaeta nawarkeun hiji mobil sedan urut kacilakaan ka kuring. Tapi ketempona eta mobil teh memang alus keneh. Bodina oge 85% masih kene mulus. Katambah hargana oge murah pisan. Eta mobil teh ku kuring dibeli. Da pikir kuring tinggal dipermaksa eutik tuluy dijual deui dina harga anu mahal. Karek saminggu dipake ieu mobil geus loba anu nawar. Tapi ku kuring can waka dilepaskeun ieu mobil teh. Da pamikir kuring hargana can cocok. Sok sanajan geus aya untungan, tapi pamikir kuring lamun masih bisa leuwih mahal mah nah henteu. Asup ka minggu kadua kuring indit keluar kota. Anu maksud rek muru deui mobil anu keur dilelang. Kuring indit keluar kota teh sorangan. Make mobil sedan anu ku kuring dibeli 2 minggu ka tukang. Kuring balik di luar kota teh aya kana jam 12 peuting. Bahasa di perjalanan balik ujug-ujug kuring ngadenge aya sora awewe anu ngagorowok bari minta tulung. Ngadenge kitu kuring luak lieu ka ditu ka dieu. Jang ninggali saha anu gogorowokan jeung tengah peuting. Tapi geuning eueuh sasaha. Kaayaan di jalan ge sepi. Terus saha atuh anu ngagorowok teh? Nempo kaayaan siga kitu. Kuring langsung ngagancangan eta mobil. Sangkan bisa buru-buru tepi ka imah. Isukna
eta mobil masih kene ku kuring dipake. Nya pamikir kuring lumayan. Satungtung can aya anu wani meuli bisa dimanfaatkeun heula ku kuring jang indit-inditan. Jeung sugan we salila ku kuring dipake aya anu nempo jeung nawar kana ieu mobil. Harita bahasa kuring make eta mobil eueuh kejadian anu aneh. Sok sanajan eta mobil teh dipake ti isuk tepikeun ka beurang. Tapi nu jadi anehna, lamun geus asup ka magrib, eta sora anu kanyanyerian teh jol aya deui. Kuring ngerasa sieun, tapi kuring oge penasaran kana eta sora teh. Kusabab saban ngaliwatan magrib nyedak kapeutingkeun sora anu minta tulung teh kadenge ku kuring. Kuring nyobaan kaluar ti peuting make eta mobil. Bener we, eta sora teh aya deui. Malah kadon jadi leuwih tarik ti biasana. Harita kaayaan keur di jalan. Kuring rulat reret ka tukang ngenjok mobil tukang. Tapi usah saha. Nganu kuring ngadenge sorana hungkul. Nempo kaayaan gitu, kuring buru-buru balik ka imah. Tuluy ngasupkeun eta mobil ka garasi. Sanggeus kitu mah, kuring buru-buru asup ka jero imah. Anu satuluyna kuring istirahat. Tapi dina wanci tengah peuting, kuring ngadenge deui eta sora awewe teh. Sorana masih kene siga anu minta tulung jeung kanyanyerian. Kuring ngadedengekeun heula eta sora di kamar. Kaayaan di imah oge sepi, da puguh nu lainna geus sarare kaasup pamajikan kuring. Kusabab kuring penasaran, eta sora teh ku kuring diteang. Kuring ngadedengekeun di mana asalna eta sora. Sanggeus ku kuring diteang, geuning eta sora teh asalna ti garasi. Hah? Kadenge nama siga ti garasi. Puguh di garasi teh aya mobil sedan anu karek kuring dibeli 2 minggu ka tukang. Jeung memang pamikir kuring anu jadi kacurigaan eta sora teh minang kadenge lamun kuring mawa eta mobil. Nya kusabab kuring ngarasa diteror ku eta sora,
Antugna kuring nekat indit ka garasi. Saat tepina kuring di garasi, kuring merhatikan kayaan di sabudeurna eta tempat. Tapi sanggeus diperhatikan, geningan eueuhna naon. Kuring ulak-ilik ningali ka jero mobil oge. Sing horeng eueuhna naon anu kasampak. Tapi sora eta kadenge deui ku kuring. Nya kuring nyobaan jang mokuskeun diri ka eta datangna sora. Geningan eta sora teh datangna ti handapeun mobil. Ku sabab penasaran, kuring nyobaan jang dongko. Anu maksud rek noong ka handapeun eta mobil. Basa ku kuring ditoong. Nya kuring hayang nyaho naon. Astagfirullah. Kuring reuas. Kuring ningali di hareupeun ban tukang. Aya awewe anu beungeutna ruksak. Tuluy pinuh ku getih. Karasana awak langsung nyeak nempo siga kitu teh. Awak kuring ngageter, suku kerasa leuleus. Tapi ningali kitu, kuring langsung lompat ka jero imah. Anu tuluy ngageruan indung, bapa jeung pamajikan kuring. Ayah jurig. Ayah jurig. Cuk kuring kanu jadi bapak kuring. Atuh keluarga kuring ngarasa reuwaseun. Anu tuluy bapak kuring nanya di mana eta jurig teh. Ngadenge kitu, kuring nuju ka palebah garasi mobil. Sanggeus bejaan kitu, bapak kuring indit ka garasi. Anu maksud rek mariksa garasi. Tapi sanggeus dipariksa kudu jadi bapak kuring. Geningan eueuhna naon. Aneh. Naon anu kadenge jeung katempo ku kuring. Eueuh. Basa dipariksa kudu jadi bapak kuring. Sanggeus kejadian eta. Kusabab kuring masih kena ngarasa sieun. Antugna kuring teu bisa sare tepi ka isukna. Isuk-isuk sakitaran jam 7, kuring nelpon babaturan kuring. Halo, Ted. Kuring rek nanya, ari eta mobil anu dijual ka kuring teh mimitina kumaha? Boba urut tabrakannya. Basa kacilakaana. Aya korban anu maotnya. Tanya kuring ka si Teddy. Ngadengi kitu si Teddy nembal ku lempengna. Nya, naon kitu? Ngadenge panembal ti si Teddy. Kuring jadi rada ambek ka manehna. Kusabab nah manehna teh ngomong heula yen eta mobil teh urut kacilakaan jeung nepikeun ka aya korban anu maot. Beurangna kuring ngawanikeun maneh mawa eta mobil ka babaturan kuring. Anu gawena sarua siga kuring.
Nyata maksud rek ngajual eta mobil kalayan ku harga murah. Kuring ngaku kanu jadi babaturan ngerasa kapepet keur butuh duit. Kusabab murah babaturan kuring teu nawar deui. Nya tuluy nyanggupan langsung nyokot eta mobil. Sabenerna mah harga sakitu kuring kaasup rugi. Sabab baheula kuring meuli eta mobil teh hargana leuwih gede tinu basa ngajual. Ngan kusabab kuring teh hayang diteror deui ku eta juri. Nya akhirna kuring ngalepaskeun eta mobil.